Arafat wa minal adabi jeung eta tetep ti sapalihna tata krama aidon deui allatal misa yen ulah nyabak anjeun syai'an kana hiji perkara minat ta'ami tina tuangeun biadika kupan angan anjeun jika orang rek jajan gorengan der dicabakan kabeh dibeli hiji naik di dahar langsung alusna manu kacabak we geus eta bisi geuleun batur karunya maksudna mah kitu bal bil mil akoti balik tang nganggo sendok mil akoh teh mun urang mah mun di tukang gorengan aya nu make cacapit oge lamun berseka kita ngurang jeung dagang anggar we lobana mah cap comotnya ila iza kana kecuali di mana buktos naon al aklu tuangeunana mustarokan eta nu babarengan pisuh patin dina hiji piring wahidatin anu sahiji pala baksa teu naon never mind bizalika ku ieu tingkah walakin kul tetapi na kudu ngadahar anjeun minal maudhi'i tina tempat allazi anu amamaka nu aya hareupeun anjeun walatan pudu jeung ulah ngepretkeun anjeun ngepretkeun teh kita nyimbekeun cai kitu tah tanfun teh yadaka kana panangan anjeun pisoh pati dina piring wala tuqaddim jeung ulah ngasongkeun anjeun ilaiha kana sohfah rosaka kana mastaka anjeun deur diangseuan wadahna langsung gitu maksudna diangseuan wala tuqaddim ilaiha rosaka teh ulah ngasongkeun kana wadah kana mastaka ngangseuan di kitu tah urang gorengan ngajajar di kitu ieu mah geus mah dicabak dicabakan diangseuan di hiji-hiji ingda wadi luqmati dina nalika nyimpen huapan ieu mun tah ieu maju ieu dongko dahar teh gitu sae nama dijajabkeun saurna ku panangan dipamika dina baham anjeun dicomot ke sae nama kieu jadi ulah ieu maju mastaka turun aya urang mah kan gitu wa ida akhrajta jeung di mana ngaluarkeun anjeun saean kana hiji perkara min pamika tina baham anjeun fasrib mangka kudu maliaskeun anjeun mempalingkan wajhaka kana raraya anjeun anit ta'ami tina tuangeun wa khud sareng kedah nyandak anjeun hu kana eta ta'am biasa rika ku panangan kenca anjeun wal khobzu jeung ari roti alati anu qata'ta anu motongan anjeun hu kana khobzun
bisin nikah kuwaos anjeun la tagmis ta ulah nganclomkeun anjeun nyocolkeun anjeun baqiyatahu kana sasesana khobzun fil maroki dina sayur dina angen atau dina susu kieu urang dahar tuangeun geuningan gorengan misalkan teh nu biasa digegel heula geus aya nu huap ta sesa gegelan urang dicocolkeun deui kana sambal eta ulah mun tak mun ngocol kitu potongan heula ku panangan ulah ayeuna tos digigit ku gigi ku urang tapat ngagigit dicocolkeun deui awon eta teh wa kadzalika jeung eta nya kitu deui atawa roti geuning anu sok dicocol kana susu sobekeun heula dicocol ari moal disakaliguskeun ida akhadta di mana nyandak anjeun syai'an kana hiji perkara minat ta'ami tina tuangeun fawadha'ta tuluy neuneun anjeun hu kana ta'am pisohnika dina piring anjeun au pamika tawa cangkem anjeun fala tarudda mangka ulah neundeun anjeun hu kana ta'am sanian dina kadua kalina ila mahalihi kana tempat ta'am kaila yastakziro supaya teu ngaraos geuleuh hu kana ta'am sagoiru kalian anjeun urut ngegel disimpen deui kana tempat asal wala tatajassau jeung ulah teu rab anjeun fi wajhi ahadin dina hareupeun wajah hiji jalma hareupeun batu teu rab ngahaja diasongkeun walakin isrib tatapi kudu malieskeun anjeun wajhaka kana rarai anjeun anhuti ahad atuh upami moal kitu turuban teu rabna wala tajassa jeung ulah teu rab anjeun bilutpin kalawan leuleuy wa tajassa kitu sanes ayalaan nya wa tajassa jeung teu rab anjeun bilutpin kalawan leuleuy ulah ditarik-tarik walat tasyumma jeung ulah ngangseuan anjeun ngambuan ngangseuan atau ama kana tuangeun bi anpika ku pangambung anjeun faqad naha mangkanya tatos nyegah saha an-nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu tina eta ta'am biqauli ku dawuhan Nabi la tasummu ta'ama misla sibai dawuh Nabi la tasummu ulah ngangseuan ranjeun kabeh at-ta'ama kana tuangeun misla sibai saperti sato galak wa idza arada jeung di mana ngasongkeun alaika ka anjeun saha ahadu di jalma tu aman kana tuangeun batur ngasongkeun tuangeun ku urang ngan hanjakalna la tuhibbu teresep anjeun ku kana ta'am
batur ngasongkeun kana tuangan nu teu dipikaresep ku urang. Kudu kumaha urang responna. Fala tudhir ulah nembongkeun anjeun. Karohiyataka kana kangewaan anjeun laukana toam. Teu beuki kadu ulah nyerikeun teh di mana batur mere teh. Batur ngasong-ngasong teh juga urang pribadi teu beuki kadu. Teu beuki kadu. Tapi daya nu mere mah tara ditolak pilaku nu mere nolak. Kasahakeun we geus di dieu. Ulah nyerikeun teresepna gitu. Kumaha we nya tahan we sabisa-bisa malah. Tawa urang punten abdi bade kapengker heula. Padahal mah aya makanan fobia urang teh gitu. Dipikasieun ku urang. Dan ku alus bahasa we cara maliusna. Fatazuma tuluy nyawad anjeun nyacad ngahina hukana toam. Au takulu atau ngucap anjeun ini mauhibuhu. Ini sanyana kaula mauhibu eta teresep kaula hukana toam. Aya cola anu ngetrok panto. Kang atuh lumayan kadu. Ih punten abdi mah teresep piraku kitu. Karunya atuh nu mere sejauh-jauh. Tampa we biasa ngahaturkeun nuhun perihal beuki jengteung geus kumaha di imah geus aya dahareunna. Walakin ya'tazir tetapi na kudu unjukan anjeun ilaihi kaya ahad bi ibaratin ku hiji bahasa latifin nuleuleuy itu nganggo bahasa anu sae. Ilan barina ngucap arju ngarep-ngarep abdi ka anjeun anta aziro kana yen ngahapunten anjeun ni ka abdi au askuro atawa nganuhunkeun kaula ka anjeun au nahwa dalika punten pisan mugi kersan hapunten abdi teh sanes teu hormat nanging abdi tara nuang eta hatur nuhun kana kaemutna mah wa qad taqaddama sareng nyata tos dipayun naon anna nabiyya sayatosna nabi sallallahu alaihi wasallam madamma zamma eta tara nyawad nabi to'aman kana tuangan qotun sama sekali. Fil hadisi sange tetap dina hadis anaum sanyana kau qadamu eta ngasongkeun ieu kaum al-dobba kana dob daging sato padang pasir dobun kada bisi manggih logatan dobun teh bayawak lain bayawak urang sato padang pasir lain bayawak urang maswiyan anu meunang ngagoreng ila Rasulillah ka Rasulullah dina hiji waktos Rasul diasongan daging dob sato padang pasir cenah mun di urang mah jiga bayawak tapi da lain bayawak diasongkeun ka Rasul teu nuang. Kumaha ta Rasul paahwa teras nyandak Rasul biadihi ku panangan Rasul ilai kana dob. Tos dicanda paqalu ngarobrol ieu kaum wari eta dob teh ad-dobu eta dob ya Rasulullah. Ya Rasulullah ieu teh daging dob. Kumata Rasul nah ngabab nah kumaha paropa'a teras ngangkatkeun Rasul ya dahu kana panangan Rasul faqala Rasul faqala saha Khalid bin Walid faqala mangka nyarios saha Khalid bin Walid radhiyallahu anhu aharamun ad-dabu ya Rasulullah aharamun nah haram
Nah haram adobu ari ieu dob ya Rasulullah. Gusti Rasul kunaon nah kitu haram ieu dob teh. Qala Rasul la teu haram. Walakinna jeung tatapina ieu dob lam yakun eta tara aya ieu dob biardin di ardi qaumi di tanah kaum kaula. Sato asing menurang di Sinangkerta mah eueuh sato kitu teh. Kari-kari disogohan hiji daging sato di kampung anu di urang aneh gitu Rasul teh. Sanes ngaharamkeun. Aneh. Pak Ajidu teras mendakan ni ka kaula. Aapu mangka ninggalkeun kaula ku kana dob. Jadi Rasul ge di mana diasongkeun teu nyawad kana tuangeun padahal teresep. Da aneh teh teu nyawad Rasul disimpan ke naros balik sahabat. Nah kitu Rasul kunaon haram ya teh naon gitu. Sanes haram. Tuangeun ieu teh aneh abdi teu kantos mendak. Teu biasa dituang di kampung abdi. Wa idza ghasalta yadaika wallahu a'lam bishawab.